Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tah abah bade lanjut deui medar deui video anu enak anu akan datang. Tingali pikireun jalan tol teh. Tah hadijan jalannya. Tah tingali jalur lingkar selatan teh. Katingali ku abah pemandanganana meni arah indah. Tingali ini arah indah katinggalina ku abah jalur lingkar selatan teh. Tah ieu teh belah kulona seueur pemandangan anu arah indah tuh kembang-kembang anu kararuning katingali pisan ku abah. Tah ieu anu ngaran jalur lingkar selatan teh tah abah ayeuna mah arah riuh alhamdulillah abah teu kapanasan teuing bari atrok-atrokan oge abah teh. Tah ari ieuh mah adem tiis katingali ku wargi-wargi abah kukulusukan ngupai jalan satapak ngajungjung ka pemandangan nu aya di lingkar selatan katingali pisan ku abah teu ngabobodoh. Tah ku wargi oge meureun katembong aya di negeri abah. Tah ieu abah nuju atrok-atrokan teh anu ngaranna Amang Tajudin sugrepe ulah hilap ulah poho. Tah mata gantung tingalieun ieu abah Amang mah teu ngabobodoh atrok-atrokan teh katingalina jelas abah mah aya di gunung tinggalan wargi-wargi ngapai jalan satapak teh teu bohong. Tah tinggalan abah wargi-wargi dulur-dulur teu ngabohong abah mah eces katingalina jentre katingalina wargi-wargi ngaran gunung nu aya di tatar lingkar nagreg teh ieu alhamdulillah abah rek ngajugjug ka pegunungan mapai jalan satapak. Wah naon atrok-atrokan atuh hiji ka gunung kacape-cape ngarah naon. Duh abah teh nuju milarian sareat. Mudah-mudahan we wargi-wargi aya tanya ka abah. Mudah-mudahan wargi-wargi teh didoakeun abah sing sararehat sapaposna ulah aya ririwih bareuwihna nya abah doakeun atuh neng sing sararehat abah da kahayang abah keur mirari sareat abah teh teu ngabobodoh abah mah aya pangabutuh kieuan abah teh yang aduh kanarahaan abah teh teuing mah leumpangan tadi ge kan tadi ge kan kareta api turun di stasiun Cicalengka kadieuna mayar deui untung mayarna 5.000 nepikeun tingkal nagreg teh teu ditarima we. Alhamdulillah geuning abah teh biasa atrok-atrokan ka gunung geuning dipasian kajag-jagan sanaos abah geus tua oge geus kolot tapi dah abah mah keur mirari sareat maksakeun lain ku teu capek abah teh kikieuan teh nya wargi-wargi dulur-dulur upami aya tanya tongton anu ngaran Amang Tajudin teh Amang mah ari ngaran Amang teh lamun dina Al-Qur'an mah ihfa Amang teh ngahiung Tajudin teh tajugna agama. Mudah-mudahan we neng bageun sing jadi jalma anu mulia sing jadi jalma anu terkabul cita-citana sing jadi jalma anu soleh biasa bakti sujud ka dirina sujud ka ibu ramana dipasihan taufik hidayah sisa-sisa umurna sing dijadikeun jalmi anu husnul khotimah anu bagja dunya bagja akhirat mudah-mudahan dihasilkeun kahoyongna dihasilkeun permaksadanana sariring sareng kaksa palipolah teh sing disalametkeun usahana sing sarukses ku abah didoakeunnya tah atuh abah nuju milarian sareat kikieuan teh mudah-mudahan we atuh ka wargi-wargi ka dulur-dulur atuh neng bageun lamun kenging rumah tanggana sing jadi keluarga anu bahagia jadi keluarga anu sakinah mawaddah warohmah al-ghafur. Alhamdulillah abah teh geuningan atrok-atrokan ge kersaning ku Allah dikuatkeun teu aya bancang pakewuhna salamet di perjalananana teu aya
ya mogok abah teh mogok dengan biasa lelempangan nah ya abah mah geus cuman ya tadi nage abah mah gaduh kanaraan lamun gaduh kanaraan mun ka dieu teh beureunan tiasa numpak kanaraan mah hamur teh ongkos da abah mah rumasa da mah teu gaduh entak kieu mun gaduh mah da abah mah teu rakus hayang gaduh motor ieu mah sugan we atuh kabeuli mun dimonet perusahaan aya kanyaahna ka abah mudah-mudahan perusahaanna sing sarukses ulah aya gangguan yang penting mah subur makmur gemaripah roh jinawi aman satosa ulah aya bancang pakewuhna perusahaan teh sami-sami keur milarian rizina anu halalan thayyiban rizina anu halal ulah rezeki anu makruh ulah rezeki anu haram urang mah nyaho rezeki anu halal we saperti dikatanagaan lamun usaha ulah nipu ngarinah ulah kurangan kiloan ulah ngabobodoh batur urang sabab ya mah kasayan jeung awonan mah moal pahili kasampeur diomi jaja oge ayeuna keur di alam dunya suka betah asal ngeunah kuring teu ngeunah batur ge nu penting cenah loba harta dipuji ku manusia breh gedongna breh mobilna tapi dah kahirupan dunya mah nu malih moal sakumaha ge ngan urang mah kahalangan kuatan seperti abah tadi ti Cibiru menuju ka Cicalengka geus waktosna nepi mah nih abah ya sanepi ka dieu alhamdulillah wargi-wargi oge mun dipatok 80 tahun 70 tahun geus leuwih ka 70 tahun wayahna we mulih ka jati ka asa aya dina ridho Gusti kaungan urang mah sing tawakal we nyata mah Allah mah tawakal tu Allah sing tawakal ka Allah amin ya Allah dah ka wargi-wargi upami aya kanyah ka abah ketik ngaran Amang Tajudin aya dina YouTubean aya dina Facebookan aya dina Instagram mi resep teraskeun tamatkeun nongtonna ulah setengah-setengah jadi hitungan mudah-mudahan we wargi-wargi anu ngetik video abah abah Tajudin teh keur nyari sareat mudah-mudahan wargi-wargi dulur-dulur kasayan dulur teh sing kengeng babales sing kengeng pahala anu satimpal sing kasayan wargi-wargi amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah anu sakitu video abah bari hakeho abah tinggal hadir ngaparanju sampai tanyakan menikah jam abah mah panjang nu dilebar mah panjang nu di seriuskeun ku abah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.